dia mah ari nyawer anak tari di sekolah bebeakan, ari nyawer anak ngaji uji-uji polong. Awas tah bahasa asli kulang. Polong masantrenkeun anak ka jentik paribasa gagade nyarande panasaran kunaon sababna, manfaatnya bukan cuma sebatas di dunia tapi yakin bakal kapendak ganjaranna di alam akhirat insya Allah. Bahkan cikang jeung Nabi man anfaqo dirhaman ala talibil ilmi baka anama anfaqo misla jabali uhudin min dahabil ahmari fisabilillah. Kaharti tak can sahabat jalma anu ngainpakeun hartana, anu ngaluarkeun hartana ala talibil ilmi kanu keur